ka grup sadayana ngiring pakaulan. Kanggo pangersana Bapak Supriyatna sareng keluargi panginten dia tepi-tepi di Bandung. Sejarah silaturahmi panginten pantosna kanggo ka grup di Bintang Musik. Di Bintang. Mohon alhamdulillah. Diharapkan tasa grup nikmat walimatul tikah tanpa lapan mohon. Tetacena sim kuring kerasan disimbing darah Sunda. Insya Allah panginten lagu-lagu Sunda we nya. Langkung ti payun. Salam bakta, salam kebajikan, salam keislaman, kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun. Percanten urang dieu mah sadayana saleh sareng salehahnya. Didoakeun urang dieu sadayana sing engal-engal ka tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tangtos aya wilujengkeun mobil khusus kanggo ka keluarga besar Bapak Hajat kali Ibu, terus oge panganten, tangtos panginten mudah-mudahan dina waktosna sing jadi keluarga nu sakinah mawaddah warahmah runtut raut sawiyunan kaditu ka dieu sasarengan oge mudah-mudahan sing teu engal-engalkeun gaduh momongan eta pamatri hidup tantos nanya ulah nyangkolong kana waktos karena bagi sekedap di urang beris mayunan adan asarnya lami kana nya siap atuh sakit apa lagu namanya kada spesial langsung mau pengantin orang cobian aya pengantin anyar ya. Oke, kamu Pak Sultan Opa, oke, ada sim kuring di Cikijing Majalengka, alhamdulillah berkat anjeunna sim kuring biasa nyampe. Oke, teman-teman live streaming, oke, alhamdulillah aktif kurang di masa dayananya beda di Bandung mata ayah, oke teh, ya kamera sorangan, oke, gitu. Anu pada ngiringin joget, oke, di keluarga besar mangga, dari mama nyungkeun anawan, nyungkeun joget deh. Panganten anyar iu ngarende menang dangan
podcast channel Gandrengan kreator Sadayana Nyarangan spesialkan kamu ke Pak Ayata tuh kayak calungan gitu udah ada resep tah komplitnya alhamdulillah percantan orang dia pokoknya musisi luar biasa lah segala ayat tehnya oh acong puntennya bohong pokoknya mah regreng korsel debus apa aya omak banyu aya grup musik atau pameran tamal kan grup ya mah plus cenah nu henteu tamal mah di Bengker itu aya di Bengker nuhun kompresorna sekali sangkun tetenya masih naik keneh seorang ya aya hiji deui itu mah oh nanti jadi cobiannya